Aing laleutik wae teh. Aing bareng butuh duit. Laleutik ka teh dijual wae ku aing. Kasaha aing ngajualna nya? Mak, nak naon di dia? Aing kebeneran atuh kas ka dieu kas. Aing pang nawarkeun ka ieu. Kai, Heeh. Ek dibeli ku maneh kop atuh. Ek dipang nawarkeun we jig. Aing nu penting mah ieu kai leungit we ti dieu ti kebon. kasa atunya Beli we atuh ku maneh lah kas. lah da wing mata ramelian, paling ngebeureum pek pang nawarkeun beureum ka batur. Sugan aya biasa bandar loba babaturan geuning, sok meuli. Heuh gatuh lah tawarkeun we atuh heula nya. Ngan sabaraha tangkal ieu? Nyawa hitung we mun bisa mah rada segera kai kas aing butuh duit. Oh nya siap atuh siap. Ieu teh kudu sabaraha kitu mah? Kira-kirana ieu ari hayang mah urang mah hayang gede. Kitu tah. Keun bae lah 700.000 ge teh sabaraha hiji. 700.000 mah payu sigana teh Tapi mun bangsa 300 mah meureun da ira kaina ge laleutik atuh. Ulah kerep teuing lah aing ngarah jadi we sok we sabaraha wanina atuh leuwihan 50 deui lah. Engke lah lamun payu nya. Lamun teu payu leuwih ti sakitu mah aya meureun paling 300. Geus bae. Atuh siap atuh mah. Ayo atuh lah. Pulangnya. Jong. Teu boga duit teh. Aya Mang Payem nawarkeun ka pibatieun pokona eta mah sugan we di jalan Panghijang Bandar. Ayo baturan nu wawuh. No. Gimana? Rek ngarit. Ya, ente sok melian kai lain. Iya sok, ai sautak setik mah. Bener lah. Urang buka kai jualeun. Di mana? Di handap itu tuh, sabaraha tangkal aya, meureun ari 7 tangkal mah. Atuh dia apa tuh jong tempo? Siap, yuk, pilikan. Yuk. Hop. Ka mana tuh? Yo, kaina ge ieu. Oh iya. Ngengke gua Tah, sok ini kan. Dah, kayak lembut kieu. Ini makain ge barongkek kieu bari jeung laletik. Tong sok ngaledek kana fisik hai eta mah sok kira karyawan sabaraha. Dari ngajual heuh da bebas, nawarkeun mah heuh nu meuli bebas nawar. Ulah sok nyalakeun kana fisik hai, sok bani sabaraha. Ya paling ogenan 200.000-an. Wah. Moal 200.000 mah. Atuh kira-kira wae atuh ya tadi yo. Ieu teh liritan seputar 30 mah yo, sakibikeun. Ieu. Kan leutikna. Aing geus kudu sabaraha? Sok yang sabaraha heula ngadengekeun. Baelah 35. Mahal-mahal teuing 35. Geus aya nama urang mah kieu nya. Da urang sok sekaligus jadi. Sok ngadengekeun sabaraha? Geus aya nama ku urang duitan 300 ayeuna oge. Urang daek ngarit ya burit. Arek moal. Tah urang mah kana duit, lain kana anjuk. Geus bae lah. Bae sok lah, ajeun lah. Bener. Sok kira dituarna. Nya meureun isuk paling. Da isuk meureun engke burin ka boro. Geus bae lah, sok. Da barudak di ditu keur digawe. Sok wae sok ka dituar mah nya, ka dituar wae Mesti ngeueuh urang ge ka dituar wae Ya. Tah. Sip. Nuhun. Yo. Nyarankeun nya. Nampi artosna nyangkeun kaira nya sok we bisi ka urang ge tuar we. Urang ngarit heula. Yuk. Bilik mati mana wae 300.000 samono teuing kayak loba ge da nu aing Mang Payem da mah pokona milik aing mana. Reueuh wae aing teh butusan duit eta ngajual kai ge. Nah kemananya budak teh aing ini pusing ya. Geus lila nawarkeun mah. Nyebutna ka ayeuna, tapi wae. Polot cikan polot dia. Kebeneran atuh deh aya maneh we. Kumaha kitu Aing nawarkeun kai. Nawarkeun kai. Tuh di Lebak da aing ada gosip porkas wae. Sabaraha tangkal? Enggeus saya dibajakeun nama kasih porkas wahyu cek aing teh beuli, tapi wae ka dieu. Ka dieu. Sabaraha tangkal kitu? Aya meureun 7 tangkal malah
lembut tak kayak nama. Ya tuh kira-kira kurang tuh beli. Nama ngirikan. Ayo. Yap. Ayo tepugu mamang porkas tepugu. Tepugu eueuh. Ya, beli. Aing yang sarakkeun si Alah, euy. Lahain ieu mah. Nanti mana ieu nguncal kai? Tilanda gara si porkas nawarkeun tadi yang sarakkeun lah, ieu capek nanjang. Porkas. Heeh. Gua kai urang euy. Itu katuh udah teh apa? Ai ti lebak mah. Nya teh lebak. Aing ieu mah kai urang meureun dijual ku si porkas. Lah, tapi raku. Belah kagak sih lah ya urang kumaha ieu urang lot. Iya kumaha ieu? Meuli kai. Aduh, aing lagi dijual nya ku si porkas. Terabugu pisan untung ku aing teu dibeli, tamun dibeli ku aing rugi lot. Aduh, aing wayahna ieu da geus dijual ya. Kadelah saya dia mah ulah gitu urang balik. Moal aing tuh wayahna nya dah. Wayahna pisan. Ya kumaha ya artosna ka urang? Cih. Dawe mah teh apalna naon da ieu timbang porkas ya dibelina naon ya kuing teh 300. Aduh, aing kumaha aing ya. Porkasna ka mana? Duka teh apal. Hayang nyaho pokona mah ieu kudu diduitan ka urang. Wayahna kuduna mah kurang didenda ieu teh ka ieu teh. Sorangan didenda. Cih. Pan teu apal lamun apal kitu mah nu akang beneran ku abi mah diduitan. Hayang nyaho ieu duitan lamun maneh bunga duitan ku aing dilaporkeun maneh. Aduh. Da kumaha tuh Kang? Aduh. Pokona mah duitan sok aing hayang dilaporkeun mah atawa dibawa ku aing kantorna ka dieu. Aduh, paningan uing kudu 2 kali ngaduitan. Dikerep teuing pokona mah duitan sok gawat. Aduh, Bisa dilaporkeun ku urang. ampun, ting ai si porkas nipu teh geus heuleum aing. Aduh. Aing kumaha teh? Aing jadi rugi 2 kali mah. Ba aing si porkas pisan baleng nya. Hete. Ampun, ting aing. Yo atuh Kang. Ya habis ku aing dilaporkeun sia. Atuh umuran abi jadi rugi 2 kali. Karep teuing lah. Jek pokona mah aing teh nyahona naon dia duit. Geus nyanggakeun. Aduh, aing karena mah tas nanjak terus sikap tipu deh wae aing yang ku si porkas dasar si porkas